Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatimu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Sabda manjatkeun puji sinareng syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan mampirang-pirang kanikmatan kasayan ka urang sadayana, terusus dipaparinan nikmat iman oge Islam anu pamugi ieu nikmat iman Islam urang sadayana, kulawarga urang sadayana, turunan urang sadayana ila yaumil kiamah sing ditetepkeun ku Allah taala oge disampurnakeun ku Allah taala sing kacaradak maot para tulikeun ka surgana Allah taala, amin ya rabbal alamin. Salawat sinareng salam mugia tetep dilimpahkeun dicurahkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka para kulawargana, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabi'in dugi ka umatna kalebet urang sadayana insyaallah ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Anu kalintang dipihormat para orang tua santri MDTU, ayeuna mah gentos janten MDTU sanes MDTA. U teh singkatanana ULA ya. Madrasah Diniyah Takmiliyah ULA. Kawit nama MDTA Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Eta keneh sami artina mah nya. An bahasana janten kalintang dipihormat para sepuh sadayana, ibu-ibu oge bapak-bapak anu hadir intinya selaku orang tua santri MDTU Al-Hikmah. Oge nu kalintang dihormat oge dimuliakeun didoakeun putra putri urang sadayana, santriwati santriwan santriwati MDTU Al-Hikmah. Muga-muga sadayana sing janten jalmi-jalmi anu mulia, jalmi-jalmi anu diluhurkeun darajatna ku Allah taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa biaulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa kempel di ieu patempatan dina raraga pembagian rapot akhir. Oke, sekaligus kelulusan pembagian ijazah kelas 6. Oke, diniatkeun ku urang sadayana sok sanaos ieu momen-momen samen ya, supados seueur pahala ganjaran urang niatkeun urang seja silaturahmi, urang niatkeun oge urang seja milari ilmu anu manfaat, urang niatkeun oge urang seja milari rezeki anu halal. Muga-muga naon-naon anu diniatkeun anu sae ya sing janten pahala kanggo urang sadaya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat
sadayana mainten acara urang kawita sasarangan ku ngaoskeun basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabada ngaoskeun basmalah di kawitan itu ngaoskeun basmalah oge muga-muga naon rupi kegiatan urang ieu sadayana sing aya dina kaberkahan dilancarkeun ku Allah taala amin ya rabbal alamin. Acara nu salajengna anu pertama nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu insyaallah baris dilantunkeun ku saudari Kakapia atau Nabi Pirial salah sawios santri MDTU kelas 3 SD tanapi kelas 1 MDTU. Begituna waktu sinarang tempat disumangakeun ka manten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalis fassahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fantuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ieu snack kurang kali teh acan dibagikeun ieu nya. Dina danget ieu urang sadayana tiasa kempel di ieu pertempatan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun rahmat sinareng kaberkahan ka urang sadayana amin ya rabbal alamin. Anu tiasa diduduikeun painten di pribados anu pertama nganuhunkeun ka sadayana pihak terusus orang tua anu ngiring andil dina ieu acara anu ngiring ngameriahkeun dina ieu acara anu ngiring sukseskeun dina ieu acara. Jazakumullah ahsana jaza. Moga Allah taala ngabales kana kasihan sadayana kalawan pangsa sadayana balesan amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, musalajengnya ibadah atas nami pengajar di dia.
terusus ke kelas anu bade lulus pengentennya anu kelas 6 ya anu sakedap deui bade ka SMP nitipnya ulah dugikeun ka ngaos dugikeun ka liren sekolah lanjut ngaos lanjut ya. Sekolah lanjut ngaos lanjut ulah sekolah lanjut ngaos liren tak ulah sapertos kitu ya kedah seimbang pengennya sekolah jalan oke ngaos oke teras oke pados tiasa ngaharepkeun pamit tiasa ngaos deui di dieu mangga ya. Pami bade ngaos di nusanes oge mangga nu penting mah ulah liren ngaos sabada lebet ka SMP oge ka kelas-kelas anu di bawahnya ya di kelas TK 1 2 3 4 5 ibados nyuhunkeun ya keaktifan dina belajarna keaktifan dina kehadiranana margi dari ngaos mah kedah tiap dinten kedah tiap dinten ngaos mah ya. Tong saminggu sekali 2 minggu sekali jarang dan ngaos mah kedah tiap dinten pados naon ya sepedas enggal tiasana lamun ngaos di jarang-jarang ya hilap deui janten kasadayana ya nyunkeun keaktifan dina kehadiranana ya khusus oge bantosan tinu janten sepuh-sepuhna teras nyarekan ya pami alim ngaos ya. Eta nyarekan teh putus urang teh nyaah ka putra urang lamun ku urang diantepan ketika putra putri urang sadayana alim ngaos kalah ka amang we main HP we nya nonton TV we lang layangan we ayeuna mah ulang layangan teh sanes lalaki wae istri oge lang layangan kieu we tesawios amang tesawios ngan kedah tiasa ngabagi waktos waktuna naos manya naos ya waktosna amang teh ieu painten nyieunkeun peran tinu janten sepuh supados nya kanu janten urang kalina diwara naos terusnya urang mah kecuali nya sakit nya aya sakit mah kedah kumaha nya eta painten anu tiasa didugikeun ya sekali deui ngahaturkeun nuhun ka sadayana sepuh-sepuh ya anu parantos ngiring ngabantos dina ieu acara moga-moga Allah taala ngabalas kana kasayana oge ngaturkeun nuhun oge ka para sepuh anu percanten paintennya nitipkeun murang kalihna ka ieu madrasah ya. Moga-moga urang kali urang sadayana sing janten jalmi-jalmi anu saleh sing janten jalmi-jalmi anu sukses dunia sukses akhirat amin ya Allah ya acara salajengna nyata urang awalkeun kanggo penampilan kelas 6 ya pas deg-degan cenah ya. Nabila kelas 6 ya naon namina teh andil ya memeriahkeun ieu acara khusus kelas 6 mangga kelas 6 pados dipersiapkeun